Kang. Naon teh? Iya, Kang. Naon ieu teh? Sanes angkot bade ngala itu cau. Naon? Cau Oh, nuhun. dipengker. Oh, di Sok gegera itu tuh kalau itu dah katinggal panjang nih. Kuruyanana. Mun. Nya. Nah, mun teh jeung eta atuh? Ih, bade ka warung belas sakedap, Kang. Oh, nya Pak Abdi dituar jalan mana teh? Ka dieu we. Oh, ka dieu tiasa? Nya. Iya kita cawuna teh. Iya geuning we meni panjang we caw teh. Kayak mah we caw lumut bongna teh nya panjang kieu ye. Yang kudu dituar we beunang. Berat ini gede teh teh. Ini badak-badak teuing tempat cau teh mah. Hah? Masih jadi ala cau teh. Eta anu ngalah cau coba. Naon ieu teh? Naon pan ngalah cau teh? Naon kitu? Anu saha kitu cau make di ala segala. Nya nu abdi atuh teh, da abdi teh meunang meser. Nah naon Saha teh? anu ngecalna? Si Emak, Mak mana? Mak Epon. Ieu mah anu abdi nu mak eponna sanes nu ieu nu palitongo. Ieu mah nu abdi. Kumaha tuh geus kieu? Matak oge Da kan. acisna geus. Kumaha teh? Nah, atuh make waka dituar nyenyah mana? Emang mak epon nuduhkeun anu mana? Nya ieu cau anu dipipir. Pipir mana? Atuh ieu nu abdi. Nu kumaha mak epon mah sanes dipali dieu tuh dipali di Mak pisah Epon alit. atuh kayak itu ieu. Nah, atuh. Yang terang dia kan we acisna da di kema eponkeun mah rese. Geus kadinya mah jelema pelit nu kitu mah. Jadi kan acisna pira abdi jadi mayar. Barang Mayar abdi. kaduaannya ka Mak Abdi Epon. mah tah yang terang abdi mah. Dia mah cau abdi mah kayak dituar. Geus atuh ugal-ugil wae mau dibayar mah. Oh, da geus dibayar. Da iman kan cau abdi. Oh, da teh terang da. Da soal mah ieu abdi teh yang mana? Hah, lagi mah cau urang make kitu sagala. Kadiekeun duitna buru bayar. Mah atuh sabaraha kitu? Kitu 200.000. 200.000. Ada abdi mah teu sengaja rek ngical imah Make dituar. 200.000 segala rupa Pan abdi ieu ge mah menang meserna ge visi emak 55.000. Padi mah dituar ku nyalir abdi mah Dibayar teu dinya miwarang. 200. Abdi jatuh 250.000. Manya aya cau satuluy 250.000. Bodoh teuing da abdi mah teu miwarang nuar cau. Harus dibayar. Naon kita tinggal dibayar mah. Make kitu sagala. Kayak itu atuh sampurkeun. Anya arem da eta mah perkara itu jeung Mak Epon, urusan Mak Epon jeung didinya. Make kudu abdi nu nyamperkeun ka Mak Epon. Tuh para rugo, hei borokeun duitna mana? 200.000 da bongana meureun didinya mah kitu boro. Burukeun duitna ka diekeun. Ka dieu kan. Bongana geus dituar eta cau sakitu alusna. Da tadina ge moal dijual. Ngajual ngedenda cuma. Hanya baru bayar di luar lieu kitu mata ke nuar cau tempat tempok heula. Sebab gitu teh 200. 200. Heeh. Atuh awis teh yang 200 mah. Bios. Geus teuing da moal. 300 atuh meh mirah. Nya 300 nya. Heeh. Geus sia. 300 mah 200 mah awis. Ieu teh acisna. 2 3 nya abdi ari kitu mah mirah barang peser teh. Dai 200 mah awis atuh teh. Nya Mau maneh we? nya awis teuing atuh 200 mah itu 200 mah kan sedeng. Nya itu teh ai barang ica kudu genah di genah di abdi. Aneh sia mah aneh. Yang rada boloon eta mah jelema anu kitu teh. Meulieun kitu teh saheran aing. Untung gede euy. Gede ieu mah tina 200 jadi 300.
Ay, halin, mga asain. Yan naman na yung pet. Ilong nga rabi nasi. Ya tuas nih, pengen ya ini ya. Yung itarin ya. Pasok ang raw na nakedot enak. Sukarong hindi sukarong dito na. Bed ko. Oh, anak ko eh kamali berasa. Kaya at sukarong rin rawatin sukarong tawan ya pes. Emang sore-sore gitu. Balik kemana? Ngan tak tanya weh. Aing teh keur loba masalahnya hotel. Lah liur kana sirah oge sia. Akhir 200. Lumayan dicarikan ge. Aman. Duit teh misalkan duitna ka mana duit. Ya jadi eueuh. Aya ku bunga ieu hirup. Kan? Lah, Punten. Sugan kitu menakan acis anu abdi tadi di dieu. mantap tanya we aing teh kerungsing. Nah, mun jadi ngamuk gitu. Aduh, anu duit, kemana duit?